Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampurasun kumaha dalaramang kelas 7 sadayana. Pamugi-mugi kelas 7 sadayana disehatkeun ti lahir dugi ka batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Katepang deui sareng Bapak Eli Kustian di pembelajaran bahasa Sunda kelas 7. Alhamdulillah dina poe ayeuna urang sadayana tiasa kapenak deui. Insyaallah dina poe ayeuna Bapak bade medarkeun hiji materi ngeunaan pupujian. Naon cenah pupujian? Nangin ku Bapak bade dijelaskeun naon ari ngaran pupujian teh kitunya. Jeung sajabina. Nah sataacana urang sadayana ngawitan belajar sakumaha biasana ti payun hayu urang sami-sami heula ngadoa kalayan ngadoa anu husu tur ikhlas ka Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan ilmu nu mangpaat tur barokah kitunya. Urang sami-sami wae maca doa 1 2 3. Rabbi zidni ilman warjukni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala tur urang dipasihan ilmu nu mangpaat tur barokah. Nah, barudak kelas 7 sadayana mangga sakseni ieu materi perkawis pupujian ti kawit dugi ka akhir. Wilujeng nyakseni. Barudak sadayana kelas 7. Nah kahiji hayu urang sami-sami heula talungtik atana pelajari pengertian tina pupujian. Di dieu kantos dijelaskeun yen aya ngaran pupujian teh nyaeta puisi buhun anu eusina nyokot tina ajaran agama Islam. Pupujian teh asalna tina syair nyaeta puisi tina sastra Arab. Nu matak umumna pupujian wangunna teh taya beda jeung syair. Diwangun ku 4 padalisan teras dina pada-sapadana. Sarta unggal padalisana teh diwangun ku 8 engang. Cara macakeun pupujian biasana sok dikawihkeun. Dikawihkeun tu dinyanyikan ataupun dilagukan. Umumna dibacana sok di masjid. Bisa di masjid, biasanya bisa di musola, bisa di langgar dan lain sebagainya. Samemeh biasana oge dinyanyikeun atanapi dikawihkeun teh samemeh salat, biasana samemeh salat maghrib atawa samemeh salat subuh kitunya. Bisa oge di madrasah, kemudian di pesantren jeung acara-acara nu patali jeung kaislaman. Nah intina yen aya ngaran pupujian teh puisi buhun kitunya, sapertos puisi teras teu beda jauh jeung syair-syair Arab gitu. Nya, terus patokana oge diwangun ku 4 padalisan. Dina sapadana teh bait sarta unggal padalisan teh diwangun ku 8 engang. Kitu nya. Insyaallah kahartos ku sadayana. Murang kali sadayana kelas 7 ayeuna lebet kana fungsi pupujian. Naon ai fungsi pupujian teh Bapak? Nah di dieu jelaskeun minangka seni ngabogaan ekspresi pribadi jeung fungsi sosial. Jadi aya 2, kahiji ngabogaan ekspresi pribadi, nu kadua nyaeta fungsina fungsi sosial. Nah dumasar kana hasil panalungtikan teh hasil penelitian gitunya. Nah fungsi sosial leuwih nonjol dibandingkeun jeung fungsi ekspresi pribadi.
Pupujian digunakan pikeun mangaruhan pikiran, perasaan jeung kalakuan manusia. Disagigireun eta oge pikeun nepikeun ajaran agama. Nah, selain mempengaruhi pikiran orang, perasaan orang, dan kelakuan manusia, pupujian juga bisa menyampaikan ajaran-ajaran agama gitunya. Nanti di halaman selanjutnya akan jelaskan tentang jenis-jenis pupujian. Pupujian oge mangrupa salah sahiji media atikan nu eusina ngandung rupa-rupa nasehat jeung pangajaran agama ku cara diapalkeun. Jadi banyak ya eusina teh pupujian teh mengandung nasihat. Kemudian biasanya juga pupujian itu dihafalkan gitu ya. Nah, murangkali sadayana kelas 7 anu ku Bapa dipikanya salajengna nyaeta lebet kana jenis-jenis pupujian atanapi golongan anu aya dina pupujian. Tegasna nu kahiji aya pupujian muji ka Gusti Allah. Nah, jadi yang pertama itu ada pupujian yang memang memuji kepada Allah. Contohna sapertos mana pupujianna dina modul aya oge tah tingali dina modulna. Sapertos kieu, ya Allah nu sifat Rahman, nikmatna ngawalatraan, sadayana kebagian kanu kafir kanu iman. Tah tegasna jadi nu kahiji nyaeta muji ka Gusti Allah. Terus anu kadua aya oge sholawat ka Kangjeng Nabi. Jadi pupujian yang memang itu bersolawat kepada baginda Nabi. Contohnya seperti mana di modul ge aya sami bi urang sararea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisna bangsana. Nah, eta contoh tina sholawat ka Kangjeng Nabi. Terus aya oge sholawat nyaeta doa jeung tobat ka Pangeran, doa dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mana? Hei Allah nu maha mulya, ka anjeun abdi sadaya, ibadah sakuat daya, sareng nyuhunkeun pangraksa. Nah, eta contoh tina doa jeung tobat ka Pangeran. Salajengna aya deui yang disebut pepeling. Sholawat pepeling teh contohna sapertos kumaha, eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campoleh, berang peting ulah woleh, besina kaburu pae. Ta eta sholawat nyaeta perkawis sholawat pepeling gitunya. Anu terakhirnya eta tina jenis-jenis pupujian teh nyaeta ajaran agama. Nah, ajaran agama ieu memberikan sebuah ajaran melalui pupujian ataupun kekawihan gitu ya, tentang bab wudu, terus bab rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, barudak kelas 7 sadayana saatos urang sadayana mempelajari atanapi nalungtik ngeunaan wangunan pupujian. Ayeuna aya pancan mandiri atanapi tugas mandiri ti Bapa. Kahiji, naon anu disebut pupujian? Apa yang disebut pupujian? Nu kadua nyaeta pangaruh ti sasramana pupujian teh. Yang ketiga, di mana biasana pupujian dihaleuangkeun?
Kelas nu kaopat iraha biasana pupujian dihaleuangkeun ataupun dinyanyikan ataupun dihakawihkan. Dan yang kelima nyaeta sebutkeun jenis-jenis pupujian. Yang kelima sebutkan jenis-jenis pupujian apa saja. Itu ya 5 pertanyaan untuk pancan mandiri hidup. Mangga kerjakeun anu taliti, kerjakeunna di buku bahasa Sunda satos eta kirimkeun ka Google Classroom fotona. Tur nuhun. Barudak kelas 7 sadayana mung sakitu ala kadarna anu tiasa ku Bapa dipasihkeun ngeunaan materi pupujian. Mudah-mudahan materi anu disampaikan ku Bapa kahartos ku sadayana gitunya, tur diamalkeun dina kahirupan urang nalika aya di lemur ataupun di kota. Nah, mangga ulah hilap like, subrek, and comment gitunya. Tur nuhun, urang sami-sami wae tutup pembelajaran poe ayeuna ku membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.